wa yajibu wujuba taati zauj, wajib pamajikan taat ke jasa laki. Ya, siapa hayatna. Itu siapa hayatna. Wa yu'allimuha hurmatul kadab ala wujudil haid. Haram pamajikan tepuguh-puguh ngaku haid. Bangun Noel, betul gerhet, bukan haram tak? Ayat begitu ayat. Asli iya mah babaturan gitu. Iya mah asli babaturan. Ngalaman gitu. Jadi babaturan bisa ngalaman gitu. Jadi iya kisah kelam. Santri Lirboyo saking akrabna kawin ke orang Kertajaya. Begitu kawin, itu orang Sumedang. Subhanallah, waalaikumsalam. Orang Sumedang kawin ke orang Kertajaya. Duh, malah. Babawaana dipasrahkeun ka lanceukna nu aya di Dohar. Datang tadi ditu teh rombongan. Begitu datang sekitar jam 11. Oh iya ulah ka diangkatkeun sebab babawaanna can datang. Dan dibel, lamun ayeuna mah dibel tapi baheula mah eueuh bel. Waduh ieu mamangna mah da sampai zuhur geus sampai cenah ditungguan. Sampai zuhur sampai jam 1 sampai jam 2. Itu kumaha? Anu pusing kan amil. Oh iya rek amil kumaha ya? Ieu ka aja sajawana. Akhirnya rapat khusus mengingat, menimbang dan memutuskan kawin kedua. Dikawinkan dari tanah. Dikawinkan sugan macet atau kumaha. Subhanallah. Itu diberi sare dibalik. Terus isukan can datang ke baik. Geus menang 2 minggu. Weh, panganten beres meureun. Kami jika nuin ke head, kita iya ngasih 15 poin. Ada bisa headnya. Iya nanti bawaan can datang sampai ke ayeuna. Di tahun 2000 bawaan can datang. Bubar kawin lagi. Kawin lagi bubar. Eta ngaku he. Ayeuna geus lila ditanya. Eta teh dia itu head cenah. Datang datang jadi dia mana tadi teh wa yu'allimuha hurmatul kizmi ala wujubil haid wa qita'ihi la ghairi zalik min umuridin fa yajibu alal am ta ayeuna geus eta titik hiji talima urusan salaki jeung pamajikan jeung salaki. Ayeuna wa yajibu alal ab nafaqatul aulad idza aksaru wa ajazu anil kasbi li sigarin aw zamanatin aw julin aw maradin. Ya. Lamun kolot boga anak umpama bahkan anaknya geus dewasa. Ari keur budak kene mah emang urusan kolot. Ieu mah geus dewasa tapi anak. Wah, kumaha wajib teh menjadi kolot nafaqah. Yajibu alal ab nafaqatul aulad. Wajib nu jadi kolot mere nafaqah kan jadi alat idza aksaru lamun eta anakna malarat. Padahal geus rumah tangga. Tetap urang wajib diuluran lamun teu bisa usaha bari jeung diurang aya. Ieu keur nyaritakeun kolotna aya ngan anakna teu bisa usaha atawa bangkrut atau kumaha wae tah wajib kolot. Wajib wanil kasbi atawa anu tadina geus maju terus geus hancur usahana.
Da eta mah wajib dari sigori baik ke budak keneh ataupun geus gede. Beda jeung maaf ya di Majalengka. Majalengka itu setiap anak muda hampir 90% lamun nikah teh menang sorangan. Tanyakeun ke Majalengka. Tanyakeun ke Majalengka kayak gitu. Nikah teh menang sorangan. Jadi menang usaha dikumpulkan kolot teu mikirna nikah. Padahal kewajiban kolot tapi eta hukum adat. Geus kitu. Ngan urang mah positifna meureun pangna kitu teh da bogan sia hayang kawin belajar ti ayeuna, belajar mencari nafkah. Kitu kita belajar. Ari di urang mah dimanja. Begitu ribut papegatan teh. Kawinkeun deui ku aing. Hayang ka Parawan, hayang ka Rangga, hayang ka nini-nini. Moal teu dibawakeun ku aing. Kan aya nu kitu. Terus awas zamanatan atau lumpuh, boga anak lumpuh, otomatis ku pamajikan ge teu diurusan atau ditinggalkeun napakohan. Junun atau edan, beredan menjadi kolotna. Maradin atau kering. Wa hazihi nafaqah la tuqaddaru fi kasratiha wa qillatiha. Bal hiya biqadril kifayah. Ngan napakoh nu tadi mah semampuhna kolot kanu jadi anak da geus misah. Gitu. Urusan leutik jeung gede teu ditentukeun. Beda lamun masih nyampur atawa pamajikan. Wa tahtalifu bi kibaril aulad wa sigarihim wa zuhadatihim wa rubatihim. Wajibu alaihim ta'limuhum al-adab bi sigarihim wa taharah wa shalah wa amrihim bidzalik. Kemudian untuk keadilan, lamun urang mereka anak kan kudu adil. Untuk keadilan ditingali pisigorihim wa kibarihim. Gede jeung leutikna anak nuduhkeun gede jeung leutikna kabutuh, maka gede jeung leutikna napakoh. Maka adil itu bukan berarti sama, tapi adil adalah memenuhi kebutuhan. Contoh, budak SD hiji, budak SMP hiji, budak SMA hiji. Maka kebutuhan SMP, SMA, jeung SD beda. Anu sakola SMA seumurna 20.000, SMP 15.000, SD 10.000. Tah eta adil. Lamun SD 20, SMP 20, SMA 20 itu tak adil sebab nu SMA lebih dewasa. Butuhkeun. Leuwih loba butuhna. Sigharihim wa taharata wa sholata wa amarahum bidzalik ba'da tamyiz ma'a tamami sab'i sinin wa darabahum ala tarki dzalik bi asri sinin. Kan tadi geus diceritakeun wajib lamun tadi mah suami ka pamajikan, ayeuna mah wajib nu jadi kolot mamatahan agama kanu jadi anak. Wajib nu jadi kolot magahan bacaan Al-Quran kanu jadi anak. Temagahan beda. Oh da kuring mah teu bisa, pasrahkeun kanu bisa, tapi perhatikeun eta anu ngajar. Perhatikan aja. Dan memindahkan kekuasaan kewajiban anu tadina kewajiban nu jadi kolot dipasrahkeun eta kewajiban ngajar ka guru, baik itu ustaz, benar jeung sajalah. Ulah ari anak yang pinter tapi teu aya
hatian iya kebanyakan di masyarakat ya. Kalau anaknya tuh bisa-bisa memelan aing nanti didinya anak mesti lu tahu tuh bisa ayu akan coba tanya asa mare duit teh ka Ustaz tidak tuh pantas eta ngaranna lamun ngomong gitu pelecehan cek agama mah awas pelecehan awas ayat doa itu dianggap pelecehan cek agama doa itu dianggap pelecehan cek agama naon sababna lah mentiadakan syariat. Kepada kia, ya Allah ya Rabb, mugi abdi 4 bulan deui sing panen pare. Melah pare, ta eta saluyu doa jeung amalia. Teu melah pare ya Allah ya Rabb, 4 bulan deui 3 bulan deui abdi sing panen pare. Nyawanya di mana? Teu nyawa. Itu dah. Karti teh. Teu nyawa hayang panen. Karena itu tah, itu sarwa ya Allah ya Rabb, ia pelecehan di agama. Ya Allah ya Rabb, masukkan abdi ke surgamu ya Rabb. Sepudang subuh tanah pelecehan. Coba isi syariatnya di mana? Ya Allah ya Rabb, anak abdi sing pinter agamana, sing pinter agamana. Ngaji tuh, ngaji, bereduit tara, henteu pelecehan dah. Allah kira ku anak hayang pinter teu mere kanu ngajarna aya ngajarna lamun dimangkat teh ditinggalkeun sia teu ngaji guruna tegur dagang eta mah guru pan ngajar ngaji dagang bae tuh batur dagang diomelan dibere duit kapan teh hidang eta jelema itu pan teh hidang teh apa anak hayang pinter guruna dagang diomong. Aduh ya Allah. Wah, ya urusan anak dia. Wah. Mikir ngaji lah, mikir ngobrol mah teu mandi gitu teh. Wal adab sebenarnya wajib ngadidik kan menjadi anak. Makanya hadisna masyhur adibu auladakum nanti hakul walad al-walid salazun ayusina ismail al-mahul kita. Kemudian ngadidik adabnya disigori adab seluruh jalmi anu sukses ngaji cuma di kolotna doang. Contoh lamun diurang Abu Yamun tadi ngaji cuma di kolotna, Gus Kausar ngaji cuma di kolotna gitu. Tadi orang ngaji di sana, kalau tuh bisa, udah, jadi sampai anak Abu Yati